Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Qala ansyadani. Qala parantos ngadawu itu Syekh Al-Imam Al-Ajal teh ya. Ansyadani kana lapad ansyadani. Ansyada parantos nganasidkeun nika kuring saha Sultanus Syariati Yusufu Al-Hamdani. Sultanus Syariah Imam Yusuf Al-Hamdani. Hadza syi'ra kana ieu syi'ran. Da' al-mar'a nyata lapad da' al-mar'a. Da' kudu ninggalkeun anjeun al-mar'a ka hiji jalma la tujzi ulah ngabales anjeun hu ka itu si mar'un ala su'i fi'lihi kana goreng pagaweanana itu si mar'un. Sayapi sakedeung di bakal nyukupkeun hi ka itu si mar'un naon ma perkara kagorengan gitu. Anu tetep ieu mah teh fihi di itu si mar'un. Wajeng bakal nyukupkeun ka itu si mar'un naon ma perkara huwa anu ari itu si mar'un teh fa'iluhu eta anu migawe kana itu emak. Kila dicarioskeun naon man aroda lapad man aroda. Man ari saning jalma aroda eta ngamaksud ieu si man. Ayurgima kana yen ngahinakeun ieu si man anfa'aduwihi kana irung musuhna ieu si man. Palyukarir tah kudu ngabalikan ieu si man hadza syi'ra ngabulak-balik ieu si man gitu. Hadza syi'ra kana ieu syi'ran. Wa unsyidu jeung parantos dinasyidan kuring idza syi'ta kana lapad idza syi'ta kana syi'ran idza syi'ta. Idza syi'ta di mana-mana karep anjeun antul qiya kana yen nepungan anjeun antal koe gitu. Antal ko kana yen nepungan anjeun aduwaka ka musuh anjeun rogiman bariana anu hina watak tula jeung yen ngabunuh anjeun hu ka itu aduwaka gitu goman bariana anu bingung wa tahriko jeung yen ngaduruk anjeun hu ka itu aduwaka haman barianan sedih gitu. Parum tah kudu nyuprih anjeun lil ula kana kaluhuran wajdad jeung kudu tambah anjeun minal ilmi tina ilmu innahu saestuna kalakuan jeung tingkah man eta ari sahaning jalma izdada eta tambah itu si man naonana ilman ilmuna zada tah tambah saha silhu jalma anu hasudna ka itu si man goman bariana anu bingung. Kila dicarioskeun alaika naon alaika lapad alaika misti anjeun antastagila kana yen katungkul anjeun bimasalihi nafsika ku kaalusan diri anjeun gitu. Lain katungkul anjeun bikohri aduwika kana maksa musuh anjeun gitu. Fa idza aqamta tuluy di mana-mana geus ngadegkeun anjeun masalihan nafsika kana kaalusan diri anjeun kana pirang-pirang kaalusan diri anjeun tadammana tah geus nyidem naon zalika itu itu
ngadegkeunana kaalusan diri gitu. Nah, nyidem kohro aduwika kana maksana musuh anjeun. Wa iyyaka jeung kahade anjeun. Wal muadata sartana permusuhan, fa inna hada saesuna itu muadah teh itu permusuhan teh tubdihu eta teh matak mojokeun ngojok-ngojok gitu itu muadah ka anjeun. Wa tudiu jeung wa tudayyi'u meureun kitu nya lain tudiu tina daya. Wa tudayyi'u jeung noler itu permusuhan auqataka kana pirang-pirang waktu anjeun. Wa alaika jeung misti ka anjeun di bitahammuli kana nahan diri gitu. Lasiyama sumawana minasupahi ti pirang-pirang jalma anu barodo. Qala parantos ngadawuh saha Isa Kanjeng Nabi Isa saha Isa bin Maryam Kanjeng Nabi Isa putra pamogatna Siti Maryam alaihi salatu wassalam. Ihtamilu kana cariosan ihtamilu kudu nahan diri anjeun. Minasapihi ti jalma anu bodo. Wahidatan kalawan sakali. Kae tarbahu karena supaya untung anjeun asron kalawan 10 kali. Syi'run ari teh hiji syi'ran. Balau tu parantos nyoba kuring annasa ka jalma-jalma kornan dina sakuru dina hiji kurun bada kornin dina sabada kurun anu sejen gitu. Palam aro tuluy teu ningali kuring goero khotalin kecuali gitu. Lamun dina ieu mah kecuali atau angin gitu. Angin anu non tukang hianat gitu. Atau anu tukang ambek gitu. Jalma-jalma teh. Waqala jeung ngadaw itu syair walam aro jeung teu ningali kuring fil khotubi dina urusan anu gede asyadda kana anu leuwih banget naonana waqan napakanana gitu. Wa as'aba jeung anu leuwih hese min muadati rijali tinimang permusuhanana hiji lalaki gitu. Non permusuhanana pirang-pirang lalaki gitu. Wa dzuktu jeung ngarasaan kuring geus pernah ngarasaan kuring marorota asya'i kana pahitna pirang-pirang perkara turon kalawan sakabehna. Wa ma dzuktu jeung teu pernah ngarasaan kuring amurro kana anu leuwih pahit minas soali tinimang menta-menta. Wa iyyaka jeung kahade anjeun antadzunna kana yen nyangka-nyangka anjeun bil mu'mini ka jalma mu'min su'an kana kagorengan. Paina udah saya sunah itu suudon teh itu sangka goreng teh mansa wal adawati eta teh sumberna permusuhan atau eta tempat bijilna permusuhan. Walayahilu bari teu halal di itu suudon. Walayahilu bari teu halal zalika itu suudon. Qaulihi lantaran aya dawahan Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dhonu nyaeta lapaz dhonu kudu nyarang ka aranjeun kabeh mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin khairon kana kaalusan. Wa inna mayan saujeng pastina bijil naon zalika itu suudon teh min khobathin niati tina goreng-gorengna niat. Wasu isarirati jeung tina gorengna batinnya gitu. Hate goreng hate gitu. Kama baita beda seperti perkara qala nu geus ngucap kana itu masa Abu Thayyib Imam Abu Thayyib
kama kola baita beda seperti yang geus ngucap atuh gitu. Sa Abu Thaib yang Abu Thaib syi'ron kana singiran. Idza sa'anya nyata sina lapat idza sa di mana-mana gawe idza sa di mana-mana goreng naon fi'lul mar'i pagaweanana hiji jalma. Saat sok goreng oge naon zununuhu pirang-pirang sangkaanana itu si mar'un. Wasodako jeung sok nyang ngabenerkeun gitu itu si mar'un makana perkara ya tadu anu ngabiasakeun ieu si mar'un hukana itu mah min tawahumin tina buktina sangka-sangka salah gitu. Wa ada jeung ngamusuhan ieu si mar'un muhibbihi ka anu mika cinta ka itu si man biqauli adatihi ku ucapan permusuhan ieu si man wa asbaha jeung jadi si mar'un bener gitu nya biqauli adatihi ku ucapan permusuhanana itu si mar'un wa asbaha jeung jadi itu si mar'un teh filailin tetep dina hiji peuting minasaki tina buktina kamangmangan mudlimin anu poek unsitu jeung parantos dinasi dan kuring dinyanyi dilagukeun kuring dilaguan kuring gitu libadihim kagunganana sawarehna ulama tanaha nyata siran lapat tanaha kudu ninggalkeun anjeunna qabihi ti anil qabihi tina anu goreng gitu. Wala turid jeung ulah ngamaksud anjeun hukana itu anu goreng. Waman yang ari saning jalma awalaita anu parantos mere anjeun huka itu siman hasanan kana kehalusan gitu. Tapi si jalma eta teh gawe goreng gitu ka anjeun tah gitu. Pazid tah eta kudu nambahan anjeun huka itu siman awalaita ya. Kana kehalusan gitu tambahan we kehalusan. Satakfi sakedeung deui bakal nyukupkeun satukfa maksudnya satukfa sakedeung deui bakal dicukupkeun anjeun min aduwi katina ti musuh-musuh anjeun kula kaidin kana sakabehna tipu daya gitu. Idza kada di mana-mana nipu sa adu musuh pala takid tah ulah nipu anjeun huka itu aduan wa unsidu jeung parantos dinasi dan kuring lisaihil amidi kagungan Syekh Amid Abil Fatah al-Busatiyu rahimahullahu ta'ala dzul aqli nyata atau kana siran lapad dzul aqli ari jalma anu berakal teh la yaslamu eta teu bersih ieu dzul aqli min jahilin tina tipu dayana jalma anu bodoh gitu. Ya sumu anu ngahesekeun ieu si jahil huka itu si dzul aqli zulman karna arah-arah dolim wa i'natan jeung karna arah-arah ngahesekeun atawa nyusahkeun gitu. Paliyah tartah kudu milih bae itu si dzul aqli asil makana damai gitu harbahu kana ngamusuhanana itu si dzul jahli teh ya. Wal yalzam jeung kudu ngamistikeun itu si dzul aqli al insota kana repeh gitu
insota lamun menyora itu si Dzul Jahli. Itunya al insota kana repeh insota itu lamun nyora itu si Dzul Jahli. Jadi kasuf badai jinas tam.